Gawina teh mangpaatna teh gede pisan sok pakai sarolat dia baraya. Perjalanan ke baraya memean saung heula baraya waya ayeuna mah ye. Sabna saungna ye mulai raruksak. Selesai jina tempat ngiuhan di sawah baraya euy. Oh, tas. Denge ngan kudu nyebrang heula. Ini tempat naon baraya aya saung-saung di tengah kieu ye leutik. Oh, ieu teh sok aya nu ngeurad manuk baraya euy. Oh. Tadi dia meureun sok ngeurad manuk. Ngajebak manuk. Ayeuna urang ka sawah heula baraya turun ke wahangan. Ye di wahangan ye. Tuh. Saat wahangan lagi baraya euy. Saina saat baraya. Aduh. Saat kieu ayeuna mah euy. Tuh. Ah, ya aliranna ge ka dieu. Tuh. Saat baraya. Ngomean saung heula baraya. Aliranna ge tah rada leutik ya nama. Oh. Si Mang RT terus tingali ya. Turupna ge laun anu baraya tuh. Gawina cepat ditarik. Urang ka dieu ya. Oh, saya katingali nu ngomean baraya. Oh. Tempat saung ya Pak diomean heula baraya. Kamari teh rada ruksak saungna ya. Ieu teh tempat teh kagunaanna teh sok paranti salat oge ya anu para petani nu ngarapare atawa nu macul. Oh, Pak RT geus nyaleuhat ieu ya. Beres no. Wah, saungnya tuh baraya euy, kere omean. Ieu teh mangpaatna teh gede pisan sok pakai sarolat dia baraya. Pakai salat, pakai giuhan ya. Tuh, jadi di tengah-tengah sawah teh da jauh kali itu mah tuh saung. Jadi dia nyata saungna. Beda itu mah gedean euy. Handapna ge ieu mah alus solokan. Tuh. Tuh. Tahap dikerjakeun baraya ya di saung mah direnovasi heula. Tuh aya sejadah di dieu mah nyemuk kena tuh terus nyampak. Sejak sarolat di dieu meureun. Itu paling. Tuh. Dalamnya cepat. Mean saung heula baraya. Supaya geunaheun. Tah ieu baraya saung anu nuju diomean yo ku Bapak RT, Bapak Oleh sareng Bapak Agus. Rereongan gotong royong ngomean saung dina dinten ayeuna baraya. Kumargi saung ieu teh sangat bermanfaat pisan kanggo balarea terutama kanu para petani baraya. Kumargi di dieu mah jauh ka tempat tempat musholah. Tadi dia tiasa pakai ngiuhan saung ieu teh tiasa oge pake salat baraya. Tuh nuju dipakuan ku Bapak Agus. Pibados mah ningalikeun we baraya. Mamanoran cek urang kota mah baraya. Tah ieu teh saung ieu teh aya dan sapotong ieu dina luhureun ieu baraya solokan. Oge caket ka wahangan baraya geunaheun pisan tempatna. Oge sangat manfaat pisan saung ieu kanggo anu mampir di dieu mah sabna saung ieu teh bener baraya tebih pisan ka mana-mana di tengah-tengah sawah. Jadi lamun bade ganti acuk, ganti angwanya. Tadi dia ya baraya ngiring salat kadang-kadang di dieu nu tos macul, tos ngaramet. Tadi dia oge ieu teh multifungsi baraya, tiasa oge pake balake cerakan, taruang di dieu anu nganteran ka sawah teh di dieu baraya. Saung ieu teh baraya tos lapuk. Kumargi enten geus heubeul baraya maklum teh diomean ieu teh ya. Jadi diganti kentengna terus kaso-kasona pangpangna mah talupuhna baraya geus cinggara bros ieu teh ye. Tuh ayeuna mah ditincaku Pak Oleh ge bobog baraya. Tah
Tadi ya teh sebenarnya damel teh baraya ti pagi-pagi. Di video nama wayaki we beurang biasa da sok kali tu kadi heula pribados ge ngarit heula baraya. Teu ari di bumi ge sebenarnya ieu we tadi teh ngarajak cenah urang video ieu cenah ieu keur ngomean saung legok di legok tonjong baraya ieu teh. Tak pribados teh milu we da resep oge geuning di sawah mah nya. Bari tarwang geus teh ieu teh engke teh. Tah ieu ku Bapak Agus mulai dibenahkeun nama saungna. Tah Bapak Agus sok kana pembangunan baraya ieu paling pinter jeung Papa Oleh. Da anjeunna baheula mah sok dina proyek jadi geus teu bireuk deui ngamean nu kieu mah. Sagilak we baraya Bapak Agus Bapak Oleh mah. Pagawean sakieu mah dikelek paribasanya baraya. Ari geus diomean mah mudah-mudahan ieu teh tiasa manfaat ka sararea ceuk Bapak Agus teh cenah. Tiasa pake ibadahnya jan di eta nya dan di tengah sawah, saung di tengah sawah. Nya intina mah di mana aya nu kahujanan tiasa painten baraya nyuhan di tempat ieu ngiring berteduh gitu tah. Jadi kanggo sawae painten ieu mah beli bade salat di dieu tebih tah di legok tonjong aya saung ieu di dieu palih dieu. Mukenana ge tos tersedia baraya aya mukena, aya sejadah oge aya sarung oge. Bilih teh nganggo eta aya sarung misalkan nya teu nganggo di dieu mah aya disiapkeun baraya. Sejadah aya mukena aya tuh tinggal kersana ka dieu.